Cenah orang desa gak pakai dolar. Emang bener sih, sebagian besar warga desa tidak bertransaksi langsung pakai dolar. Tapi kan nilai dolar tetap ngaruh gede karena kehirupan. Emang pajarkeun orang desa kamamana lempang suku, naik domba, pan urang butuh bensin. Bensin oge kan impor oge, meulina make dolar. Mun negara meulina mahal, ka urang nage pasti mahal. Emangna dipikir orang desa ngan ngadahar dangder sampe tangkil sepancau pan aing oge beuki ka roti. Roti eta bahan dasarna ti gandum. Emang gandum ti Indonesia aing nanya? Pan eta oge impor meureun. 85% kebutuhan arurang eta impor. Kedelai impor, gandum impor, BBM impor, elektronik impor, HP impor, kabeh make dolar. Loba nu impor emang ge nya kabeh masyarakat terdampak. Eta saha sih nu nyieun skripna? Emang teu dibejan heula?